Sok. Mang. Sing bener kayak itu kali gugusnya. Sing balik. Siap, Bos. Tah, awas ya marurak tah. Ieu mun kieu patut. Sing balik beungeut eta teh sing balik tah ulah beka kitu. Ih. Tah, kieu tah gagawe kok ieu turutan tah. Tuh loba tuh. Si amang ieu mah gagah. Ulah hiji dua kitu beungeut sing balik. Lalampah teh. Dipecatan ku dewek hiji-hiji geura sing ngocreug. Tah kitu tah. Sok sing kapake. Kudu nungan sing kapake pandai ngagajina meureun. Genah. Tah. Sok terus sok semangat. Terus. Tah, kade ulah hiji ulah dua ulah. Alah, naon dua eta beungeut sing balik, beungeut. Sing loba beungeut. Kumaha dewe ngagajina. Tah kos si amang ieu atuh, eta nu kos hejo dek teu balik kitu lah lampah. Dipecat ku dewek geura ieu. Beungeut. Sing ngeucreug. Tah kitu kapake. Sok. Alus kitu alus. Ari bosna saha ieu teh, Bret? Hilap. Hah? Hilap. Pan sarua meureun digawe ieu teh. Lain heuh kepohoana si Ganter santai jadi bos. Punten. Dewek aya nu nyut banget mun kasiannya. Lain. Kumaha ieu teh digaji apaan meureun? Aduh, ieu gagawe. Tah kitu ari gagawe. Aduh, si Abret ripuh. Da bodak mah tadi ngadon malolor, lamun teh digebrak ku Abret. Aduh, beungeut bodak ngono lalu ceug eueuh. Tah kitu aya gagawe, Bret. Kadanya gaji kudu pang badagna, Abret. Siap. Bisa diincak boga dunungan kitu mah lah. Sok sing bener, ye.